moro berja cing badan naros ka ibu-ibu. Jawabnya punya ari caroge ibu getol teu tolam ye ka masjidna. Getol teu berjamaah Bu? Getol. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu ngadukung bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. Jigana lamun teu didukung ku ibu-ibu maju moal. Maju moal. Bu, Pak, simkuring mendakan keterangan ulama dina kitabnya. Suksesnya seorang suami, suksesnya seorang pemimpin adalah dukungan yang menjadi istri. Betul? Rojongan anu jadi istri. Betul? Bantuan nu jadi makanya perbanyaklah Setuju? Waduh. Yo satuju kamu ayo kepro kota kepro. Lain berata istrina nama deui ibu lain. Ngan intina rojongan doa bantuan nu janten istri adalah jembatan untuk kesuksesan seorang suami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sadayana sing sarukses amin. Sukses teh bahasa kirata. Sukses isuk-isuk hees. Geus atau jika kursi pedah cokorna di sisi ajengan pedah di ajeng-ajeng geus beres pangaosan teh titah dahar nganduka ku ajengan titah dahar moal. Insyaallah berkah pengajiannya punya leres teh. Nu kahiji, nu kaduana tadi dina doa sadayana nu hadir anu ngadukung ajengan kiai pengasuh pondok pesantren ieu sing dijalemarkeun rizkina anu barokah. Amin. Naon sababna? Sabab rizki milik urang anu dituang ku urang belum tentu sampeureun ki jaga di yaumul kiamah. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, aparat pemerintah sadayana anu hadir anu nyumbangsikeun kana ieu acara maulid, insyaallah jaga di yaumul kiamah bakal karandapan, bakal katingali, bakal ngarasakeun ganjaran pahala ti Allah Subhanahu. Surah Allah dina Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin. Cicing bapak-bapak, cicing. Ibu anu tadi diaos ku simkuring surat naon? Jawa. Surat Jawa. Ayat sabaraha? Ayat akhir we kitu. Dah bingung hitungna oge ibu mah meni qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ayat kalima cenah berarti kaciri. Ibu osok maca Quran tara? Sing kompak osok tara? Bapak osok maca Quran tara? Aduh ngerakeun. Ibu osok, bapak ngan urang dibuktikeun heula ya. Hayang nyaho bener teu kompak ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Lanjutkan. Nening cicing. Berarti ganti bapak-bapak sing kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ayo. Al-Qur'anil Hakim. Lanjut. Ala sirata tah sakitu we lilat deui. Da Yasin teh 83 ay. Lamun dibaca teh 10 meniteun, maca Yasin hungkul 10 menit mentak lila teuing nya. Leres teu? Ya iya pendukung setia ya, mudah-mudahan sing langkung barokah amin. Ya robbal alamin sosisemna mantep ya. Sebab lamun sosisemna mantep eungah